teu tah. Ngan nyungkeunna ulah sabeula sapotong. Upami jami nyungkeunna haliah nu tos dijamin hungkul, teu nyungkeun perkara nu teu asan dijamin, maka eta teh sakedik leungit basiroh teh. Naon nu teu dijamin teh nyaeta iman, Islam, ihsan. Kaiman urang can dijamin urang teh. Akhir hayat urang nyenak iman atana teu. Matak nyungkeun ka Gusti Allah teh hoyong terang tiasa ibadah. Lagi urang syukuran tiasa ibadah, padahal nikmat ageung kita teh. Sugan kieu Gusti abdi teh hayang salat tahajud 3 batur Gusti. Pantos itu dah. Caranya. Sugan abdi teh hayang tahajud tahara. Gusti batu mah geus bisa maca Quran, cing abdi pasihan hidayah Gusti yang biasa maca Quran. Caranya jauheun. Abdi teh hayang salat Tuhan, Gusti sia batur. Osok nyungkeun Gusti Allah hayang salat Tuhan. Tara deui. Gusti batur ni bager-bager teuing, sedekah abdi ge loba duit mah ngan hese ieu teh keken mengkene abdi teh. Osok nyungkeun Gusti Allah hayang tiasa sedekah. Tara deui. Jadi masalah ibadah tara disungkeun ka Gusti Allah. Eta teh kana disungkeun pandoan aya. Dina wudu geuning aya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Eta doana teh. Gusti tulungan abdi, itu kan gitu nyebut tulungan abdi ala dzikrika hayang tiasa dzikir ka salira. Wa syukrika hayang tiasa syukuran ka salira. Wa husni ibadatika hayang tiasa nyaekeun ibadah ka salira. Eta kira disungkeun, lain rezeki hungkul eta ge kira disungkeun. Upami urang tos hoyong tiasa dzikir, hoyong tiasa syukur, tiasa nyaekeun ibadah abdi ka salira, tah eta teh urang teh tos nyungkeun iman ka Gusti Allah. Can dijamin eta mah. Ibadah urang can dijamin. Gusti dabe hese ibadah. Punten. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadeana oge eta teh hidayah ti Gusti Allah. Ibu nu sumping ka dieu teh ieu lain gara-gara ajengan sanes. Sanes gara-gara tuangeun sanes. Naon hidayah ti Gusti Allah sumping ka dieu teh. Allah ngaretengkeun ka urang sumping. Aya daub, aya rasa. Jadi ibu ibadah teh sing dugikeun kana rasa. Nunjukkeun Gusti ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika teh ibadah urang teh sing dugikeun kana rasa. Rasa ibadah. Da urang mah ibadah teh karek sanes naon? Karek ditingali wungkul. Karek cangkangna wungkul sanepikeun karek dituang teh sanepikeun kana rasana. Da ibadah teh eta teh sanes kangge Gusti Allah. Ibadah teh kangge urang. Punten. Salat kangge saha? Urang. Saum kangge saha? Zakat kangge saha? Allah perdian kana saum urang. Allah teh saum jang urang. Supados urang sae akhlak jang soleh teh nyata supados eta amal ibadah teh kamangpatan jang urang tiasa sae kanu sanes sosial kamangpatan kanu sanes eta intina ibadah mah di dinya. Jadi ibadah teh sanes jang Allah da teu butuheun supados urang sae akhlak mah bageur ka tatangga innama buistu liutammima makarimal akhlak. Panseur jami getol kapangaosan, getol salatna, ceuk ibu teh naswe cenah getol salatna, ari inyuman utama teu mere. Kitu nya gitu. Jadi sosialnya teu aya. Ibadah mah nya, ritualna mah kanggo satunya. Tapi sosialna teu aya, eta teu ditampi. Kantos Kanjeng Rasul diunian ku malaikat, Muhammad cenah ribuan jelema nu angkat haji, bae kan usumnya angkat haji teh. Makanya Rasul gitu. Tapi aya saurang nu ditarima mah Muhammad teh, cek malaikat teh. Nu mana cenah nu ditampi ibadahna hajina teh? Simang anu orang anu ieu di negarana sebageun teh.
nya ku sahabat teh Kangjeng Rasul dikeluaran ka sahabat cing pamirarikeun cenah sahabat ieu cenah jalmi ya anu ditampi ibadah hajina eta teh ribuan jalmi teu ditampi henteu teu ditampi nu akhirna sahabat teh sumping we ka ciri eta teh pendak dan di dieu mah teh anu jalmi nu munggah haji cenah jalmi miskin unggul orang kampung tapi cirina aya di Kanjeng Rasul nya ditaros emang teh ari emang tos angkat ka haji gacan ngan emang teh aya ari kahayang angkat haji mah ngan teu kaburu nabung mah atos emang teh ngan teu prek hajina pedah emang teh tos ngencleng aduh atos 50.000 lebetkeun kana kencleng aduh 50.000 dan 10.000 lebetkeun duikeun ka 30 juta atos teh dikumpul-kumpul teh rek ditabungkeun jang daftar ibadah haji pan tabung heula namanya eta tatangin mang teu damang eta nyungkeun kana atos kanggo berobat kitu kapunnya nya mang teh meneg mayong ikeun ayeuna dibikeun dipasikeun atos eta teh anu jang angkat bunga haji teh ku bakading nyaah katatangan teu damang tah kitu kumaha cara sahabat teh mang kabar di Kanjeng Rasul wadul Kanjeng Rasul bohong Kanjeng Rasul mah tara bohong kitu nya Kanjeng Rasul ibadah nu ditarima teh ibadah mang ceca angkat ka haji tapi ibadah geus ditarima Gusti Allah pan urang teh nu anak umroh sakali 2 kali 3 kali asa bangga ini umrohnya pikeun kali 5 kali bolak-balik umroh tatanggana kalaparan teh apa tatanggana teu damang teu ngalongok-longok acan ari bolak-balik mah umroh bolak-balik jeung Allah nama nyambung tapi jeung tatangga